Jeung burit jeung naon Alah, kebenaran papangi di dieu. aya naon Aya nu talatah ti lemur. Kudu mawa suluh. saha anu lumpuh aduh aing masuk rareuwas euy aya berita-berita nu kararitu wae aing paingan rahat eta asa teh ngarareunah ieu teh tadi gulang-guling we di dieu aing euy ngarit ge pugu anu keur mau hujan deui aing eueuh kopi aduh aing gelisah sorangan ieu paingan sasebelakan teh saha atuh nu lumpuh aing mah Lain anu lumpuh. Pamajikan teh teu boga suluh cenah teh bisa nyangu dina mijikom. pamajikan ala pamajikan sa astagfirullah da bieu ti dieu euy aing mah aing ku kieuna ai panyakitnya euy nah penyakit nu kitu mah ninganan euy numpang stroke segala sok ngadadak pisan ningali jantung mah nyampun aing pamajikan satu cenah euy gon we asal ulah orang doakeun we atuh aing kitu mah duh aing asa teu ngarareunah hate ieu teh anu lumpuh teh lain kitu aing mah teh asa teu ngarareunah euy Astagfirullah. keula rek eta na ayeuna keur dikumahakeun cenah Keheulaanan kaya. lain ke ayeuna rek dikumahakeun cenah itu Astagfirullahaladzim. Ayeuna teh teu bisa nyangu dina mijikom rek nyangu dina hawu. di bakumu meureun di ubaran meureun nya ka rumah sakit ada kitu we untungnya kumaha ieu untung atuh euy boga kepala desa teh hade euy ai kieu mah aduh kabeneran eta saha eta anu eta anu lumpuh saha Astagfirullahaladzim nya kumaha mane kalalieur urang mah ngadongeng ge astagfirullahaladzim. Keheula ieu teh pan bete cenah anu lumpuh duka pamajikan saha atuh pamajikan teh berarti awewe nya geus dibawa ku kubu ka ditu di ubaran alhamdulillah atuh nya da aya dasar dia amulan ayeuna mah di desa ge mal hese aya Astagfirullah. masyarakat yo masyarakat eta teh ning masyarakat geuring teh mentara hese ku desa aya amulan di desa sia sok dibawa alhamdulillah air nyusul heula atuh ka ditu eta bisi Lain nyusul kudu mawa suluh ya kudu mawa suluh tadi anu lumpuh ke arek nyusul rek gancang-gancang ulah waka keun beda moal ieu lain anu lumpuh ieu talatah ti lemur teh tuh naon tuh matak ge jadi kudu balik mawa suluh bisa nyangu kana mijikom. Anjir, ajeng rareuwas jeung naon rek rusuh euy. Astagfirullahaladzim, mawa heula suluh balik.